muji sinaring syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam urang haturkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran anjeunna urang janten tiasa ngabedakeun sagala perkara di hirup urang mana anu hak jeung mana anu batil. Hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, unggal jalmi teh tos tangtu gaduh harapan bahwa urang teh hoyong kabagjaan di dunia jeung di akhirat. Kabagjaan eta teh moal tiasa dilakonan ku cara sakadaek urang pribadi atawa haya ura-ura sareng sagala hal anu dilarang ku agama urang nyaeta agama Islam. Tapi urang teh sebagai jalmi atau hamba Allah kedah ngalakukeun sagala kahadean di hirup kaasup ibadah anu diperintahkeun ku Allah Subhanahu wa taala saperti anu ditulis di Al-Qur'an jeung hadis. Tapi urang ge kudu terang yen ngalakukeun ibadah kudu dimimitian ku hate anu ikhlas. Artina ngalakukeun sagala ibadah eta teh lain karena hoyong ditampa ku batur komo deui karena hoyong dipuji hungkul. Sababna mun urang ibadah ngan saukur haying ditempo ku batur hungkul mah kalangkah urangna nu capek beribadah. Padahal ibadah nu sabenerna teh kedah dilakukeun si ikhlas jeung pasrah. Tapi mudah-mudahan urang sadaya moal nepi ka kitu, moal ngalakukeun ibadah ngan saukur ieu hungkul tapi emang tulus sareng ikhlas ngalakukeun karena Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu heula biantara di acara Maulid Nabi. Hapunten bilih saur keneh kakaringana. Mudah-mudahan doa urang ayeuna dijabah jeung diberkahi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.